Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi pamiarsa baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Wilujeng batebang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedar dipancar luaskeun di kanal YouTube Tepas Sunda. Daramang sadayana alhamdulillah kabinarang mangmah. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna disehatkeun jasmani sareng rohanina nya, dilancarkeun sagala rupi urusanana, oge digampilkeun rezekina anu hal sareng barokah sarta ditebihkeun tina sagala balai oge mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Sapertos biasa pamiarsa, urang ngeureuh deui neraskeun hanca dongeng anu katunda. Masih dina lalampahan Sanjaya Galunggung anu judulna Lumaku Purwa. Ayeuna tos nincak bagian anu ka 11 nya 11. Ya dongeng rek anu dang hati Bandung ayeuna tos dugi bagian anu ka 11. Mugi-mugi sanaos barijeng basaja dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang melerkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayahnya kangge kahirupan oge mulangkeun katineng kana dongeng-dongeng kapungkur di mana urang teh kapungkur mah hiburanna ngadarepong payunan radio. Anu bade sawer mangga tiasa diklik tombol eceng anu aya seratan terima kasih di handap ieu video digeser-geser we pamirsa. Oke tiasa langsung ke akun Dana 0851982379. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satya ngarojongnya. Oke ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe we ditoel tombol loncengna supados saya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Urang amparkeun deui samakna par samakna sor atuh citeh haneut sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Ratu Rangsang Madu sababaraha kadapan merhatikeun ka jawara perang dewa. Kalung combong raosna launan rubah warnana jadi wungu. Nah bener anjeun teh ka dieu teu dibarengan kubuk tambaga sarta geulis camprenik. Tanya Ratu Rangsang Madu ka Sanjaya sorana rada harosos panona anu ieuh linduh beuki bae ieuh neuteup ka arah Sanjaya. Sanjaya teu wani padu tetep jeung Ratu Rangsang Madu sabab ningali batu combong raosna warnana wungu. Manehna rada paur bisi eleh jajaten ku tetepan widadari bogana Indriani Puspita Dewi. Sanjaya kalah ngeluk neuteup ka handap merhatikeun kana suku Ratu Rangsang Madu anu bersih mulus make gelang emas. Saterusna Sanjaya nyangkatkeun sirahna pikeun ngawalon tapi teutepan amah neteupna ka para pangawal anu aya di paseban. Nya sabab kuring ngarasa aya jalma anu ngabutuhkeun pisan kuring di dieu. Jadi teh kuring miheulaan datang ka dieu. Teu sangka seukeut oge parasaan hate anjeun teh
jawara pedang dewa. Tapi kuring teh penasaran, saha sabenerna anu nunjukeun jalan ka anjeun bisa tepi ka ieu pulo sarta langsung tepi ka karaton? Tanya Ratu Rangsang Madu deui. Aya saurang jalma anu nungtun kuring ka dieu. Saha jalmana? Saurang tokoh kolot. Manehna mikanya pisan ka diri Kanjeng Ratu. Ratu Rangsang Madu ngahulang. Manehna neangan pijawaban anu pasti saha sabenerna jalma anu mikanya pisan ka dirina teh. Tapi ku sabab teu meunang bae jawabanana anu pasti, Ratu tumanya deui ka Sanjaya. Sebutkeun saha ngaranna eta jalma? Sanjaya ningali kalung combong raosna rubah jadi semu beureum. Kakarak Sanjaya teh wani neuteup ka arah Ratu Rangsang Madu. Manehna teh jalma anu nyaah pisan ka ratu. Manehna anu ngadesek kuring sangkan nandonkeun sagalana pikeun ngubaran ratu, ngabebaskeun ratu tina pangaruhna racun ganas bulan madu. Anjeun ulah ngajawab ka ditu ka dieu. Sebutkeun bae saha jalmana. Ratu Rangsang Madu katempo rada ambak batu combong raos ge rubah warna jadi beureum pisan warnana. Sanjaya neuteup ka Ratu Rangsang Madu leuwih seukeut. Tuluy ngajawab tandes. Kuring teh hayang anjeun nginget ka jalma nu gede jasana kana hirup anjeun. Lamun anjeun tepi bisa nginget ka manehna, teu bisa nginget ka eta jalma, kuring moal bisa pikeun ngubaran anjeun Indriani Puspita Dewi. Ratu Rangsang Madu katampo ngakebeg reuwas. Ngadenge ngaran aslina disebutkeun ku Sanjaya. Ras bae pipikiran aku malayang langsung inget ka jalma anu mere ngaran eta ka dirina, anu mang taun-taun ngarorok jeung ngadidik dirina. Ngalangkang hiji rupa kolot anu buukna geus bodas kabeh, nu cicing di puncrut Gunung Kamuning. Batu combong raos rubah warna deui jadi biru. Tananing ratu keur ngamuka sedih. Bapak Guru Murdawira alias Aki Jurig Somea. Nya, ingetan seorang anak angkat masih seukeut geuningan pikeun nginget ka bapak angkatna. Nya, geus lila kaula teu panggih jeung Bapak Murdawira. Kaula teh geus jodar, geus mopohokeunana. Teu mere beja oge teu ngalongokna. Di mana ayeuna anjeunna? Cek Ratu Rangsang Madu deui paromana katempo. Sedih, kalung batuna beuki katempo biru. Aya di luar, jauh ti gerbang karaton. Walon Sanjaya, kunaon ku anjeun teu diajak ka dieu atuh babarengan? Aki Jurig Somea teh embung ka dieu. Samemeh diondang ku anjeun. Ratu Rangsang Madu ngarakaca katena. Manehna rumasa pastina bapak angkatna teh kageurih parasaan hatena sabab dirina geus lila mopohokeunana. Indriani neuteup ka para pangawalna. Teangan saurang sepuh anu buukna bodas sarta make papakean cing sarua bodas. Bawa ka dieu. Pake tanduk emas pikeun ngajemput anjeunna. Cek Ratu Rangsang Madu mere parentah ka para pangawalna. 8 prajurit rengku hormat tuluy ngaleos init pikeun ngalaksanakeun titah ti Kanjeng Ratu. Sanjaya ngarahu, hatena ngarasa ngamplong. Ningali sikep Ratu Rangsang Madu anu katempona kaduhung kana kalakuanana anu geus tamelar mopohokeun ka bapa angkatna. Kaula teh kaduhung pisan geus tamelar ka Bapak Guru. Sugan teh anjeunna geus embung ningali ramena dunya. Kaula anu salah. Sakuduna mah kaula teh ngalongokan anjeunna di Gunung Kamuning.
Cek Ratu Rangsang Madu bari ngageuri. Kuring bunga ningali anjeun kaduhung. Geus wancina Ratu Seuri pikeun mapag kadatangan Aki Jurig Somea. Cek Sanjaya. Tapi anu mimiti kaula kudu Seuri mah pikeun anjeun. Sabab anjeun anu geus nyadarkeun kaula. Hatur nuhun tabib getih arak. Cek Ratu Rangsang Madu deui bari tuluy imut ngagelenyu kareueut nakar. Sanjaya males ku Seuri kokojona anu bisa ngaruntageun jajantung awewe. Saharita kalungna Ratu Rangsang Madu teh rubah warna jadi hejo semu wungu. Hartina manehna keur ngarasa bungah jeung kasmaran. Sanjaya ngagerentos dina batina. Aduh, kunaon hate aing jadi sesebelakan kieu ye? Ratug di jajantung aing. Sabab aing bieu kitu nutup manehna bari Seuri. Bahaya lamun aing tepi ka kapikat teh. Rek dikamanakeun ke sariningrum teh calon pamajikan aing. Dina kaayaan kitu, ngadadak aya saurang prajurit datang bari gurung gusuh ngahadap. Sabelah celina sumpung getih ngucur tina tatuna eta. Kadatangan eta prajurit tangtuna nyeun sakabeh jalma nu aya di paseban mah jadi reuwas. Aya naon prajurit? Tanya Ratu Rangsang Madu paromana masih katempo tenang. Itu jalma edan teh datang deui Gusti Ratu sarta ngadesek bade lebet ka dieu. Walon si prajurit bari muringis kitu teh nahan ka nyeri dina tatuna. Jalma edan saha maksud anjeun teh? Nyai Sunti Rahim teh ya. Ratu Rangsang Madu ngarenja gereuwas, manehna langsung cangkat tina diukna. Sada langsung mere parentah ka para prajurit pilihanana. Tewah kata jalma, rek hirup atawa paeh ulah tepi kalolos deui. Sendika dawuh Gusti Ratu, sendika dawuh, sendika dawuh. Sabura urang prajurit pilihan langsung orang ku hormat tuluy tingkolebat lumpat muru ka gerbang karaton. Kuring anu bakal nyang hareupanana Ratu. Cek Sanjaya. Ulah loba teuing ngorbankeun para prajurit. Nyai Sunti Rahim teh lain lawanan para prajurit. Manehna jawara kahot anu luhur elmuna. Ratu Rangsang Madu neuteub ka Sanjaya bari parasana campur aduk. Idinan kuring Indriani. Cek Sanjaya deui daria nyaritana. Nya, ku kaula diidinan. Dasa sadai Sanjaya langsung ngablesat ngawatak gerak silumana. Wes, jirimna ngiles ti hareupeun Ratu Rangsang Madu. Apal-apal Sanjaya geus aya di saluareun panto gerbang. Eueuh anu nyaksian iraha ngagajlengna jawara pedang dewa ngaliwatan sirah-sirah prajurit nu aya di hareup gerbang karaton. Gerakana kacidakilatna, panto gerbang teh ditutup sanggeusna para prajurit anu rek nyangkalak Nyai Sunti Rahim geus kalaluar aya di saluareun gerbang. Ratu Rangsang Madu jadi hariwang. Aing sakuduna teu ngidinan manehna tarung ngalawan Sunti Rahim. Kumaha lamun tabib getih arak kumaonam atawa tapi katiwas ku Sunti Rahim? Sahangkena anu bakal ngubaran aing tina siksaan racun bulan madu ieu? Pangawal, hayu bebarengan jeung kaula. Urang bantuan tabib getih arak anu keur nyang hareupan Sunti Rahim ngarah manehna teu nepi cilaka. Ratu Rangsang Madu ngagero ka para pangawalna. Hadirna Sanjaya galunggung ditandaan ku jurus Sindrek Kuludugna anu ngaceleger ngahanca kana beteungna Nyai Sunti Rahim anu harita teh keur ngagajeng luhur pikeun narajang ka arah dua urang prajurit Nagri Malaga.
ceter pledak celang kalayang kubrak. Nyai Sunti Rahim teh macelang tuluy ngacuralit labu manehna teh sempat ngimbangan kana badana sabab serangan ti jawara pedang dewa datangna teu disangka-sangka. Para prajurit ngarasa heran tapi sanggeus ningali kadatangan Sanjaya anu dikenal ku maranehna mah ngaranna tabib getih arak. Para prajurit teh mundur sarta nyisi sanajan tetap ngepung ka Nyai Sunti Rahim bari sayaga nyarekel pakarangna sewang-sewangan. Ningali kadatangan Sanjaya, Nyai Sunti Rahim anu masih katempo geulis jeung neuheur teh gancang hudang tuluy seuri ka Sanjaya bari ngalengkah ngadeuketan. Dina jarak genep lengkah manehna ngeureunkeun lengkahna. Kaula geus nyangka lamun anjeun teh aya di dieu. Sabab getih anjeun anu ngandung arak setan geus kaambe ku kaula, cek Nyai Sunti Rahim. Sugan teh anjeun teh geus tiwas labuh ka jungkrang karang ku batuk ngalagam. Nyai Sunti Rahim, cek Sanjaya bari seuri ipis. Tenangna jawara perang dewa yang hareupan Nyai Sunti Rahim nyieun kata aji pikeun para prajurit negeri Malaga sabab Nyai Sunti Rahim teh dianggap ku jalma-jalma di negeri Malaga mah saurang karaman anu bahaya pikeun maranehna. Jalma kawasi Braja Musti mah lain tandingan kaula. Buktina ku jurus nyelametkeun diri kaula bae ge manehna bisa katipu. Lamun kitu, kuring anu bakal jadi tandingan anjeun Nyai. Lamun anjeun keukeuh rek nyieun onar di negeri Malaga ieu. Tapina urang bisa sosobatan lamun anjeun insaf babalik pikir ninggalkeun jalan angkara murka. Budak masih bau jaringau geus wani-wani mamatahan kakolot. Anjeun mah memang kudu diwarah sangkan nyaho tata krama. Hiat Nyai Sunti Rahim. Kilat ngagentahkeun dampal leungeunna ka arah Sanjaya teu katempo aya sinar oge teu karasa aya angin anu nebak. Tapi Sanjaya ngarasakeun beuteungna kawas disurudug ku hiji banteng anu keur ngamuk. Pledag. Aduh, Sanjaya awakna macelang ka luhur. Beuteungna karasa murel hayang utah. Sawaktu awakna ngalayang turun Sanjaya gancang jungkir balik pikeun ngimbangan badana. Acan ge nincak taneuh kadua suku jawara pedang dewa teh. Aya sinar hejo anu katempo geus ngablesat nyamar tina leungeunna Nyai Sunti Rahim. Blesat. Sanjaya ukur sempat ngawangun jurus tameng angin ngabendung ombak. Dua leungeunna diputerkeun di hareup pikeun nadah kana serangan anu datang ke arah dadana. Duar, bledug, celeng. Awak Sanjaya ku sabab eueuh tahanan da suku nagetan can nincak lemah langsung meceleng deui bae ka tukang tapi rada mumbul ka luhur. Nyai Sunti Rahim anu apal lamun lawana lain jawara tahata manehna gancang nyusul tepus teu mere minge ka jawara pedang dewa ku gentakan leungeun katuhuna. Hiu wut sinar hejo ngablesat deui bae muru ka awak Sanjaya anu keur ngalayang di luhur. Tapi sakali ieu mah Sanjaya galunggung kaburu ngawatak aji sayuti cahayana. Dampal leungeunna disorongkeun ka arah sinar hejo. Sinar hejo ngadadak eureun ngagantung di luhur. Sinar hejo ngadadak jadi tilu. Blep blep blep. Satiluna kabeh ting balelesat ka arah Nyai Sunti Rahim. Wut wut wut. Nyai Sunti Rahim ngaranjuk gancang manehna ngajaul ka luhur tuluy salto sababaraha kali pikeun nyalametkeun dirina nyingkahan kana panarajangna anu malikan nyerang ka dirina. Duar taneuh muncrat mancawura ngawangun liang anu jero bari jeung hideung ngalunkeun haseup bodas anu kanda.
Nyai Sundi Rahim melong ka Sanjaya, batina ngegrentos. Iya budak teh, sigana hese lamun ditarajangku tenggelan sakti, sabab maneh nanti bisa malikeun sarta ngalipat gandakeun tenggelan musuh. Aing kudu narajangku tenggelan secara langsung, ngagunakeun tangan kosong atau ngagunakeun pakarang. Nyai Sundi Rahim tuluy ngolewat dina gerakan anu kilat. Wesh, ngagunakeun gerakan kawasan Jaya, dua leungeunna ngahembat ngirimkeun tenggelan kamar ka arah dadana Jawara Pedang Dewa bari jeung dieusi ku sapinuh tanaga jerona. Tapi Sanjaya anu seukeut indrana masih bisa nitenan datangna serangan musuh, gancang nakis bering ngalirkeun tenaga jero kana leungeunna. Hiu hiu duglu. Nyai Sundi Rahim ngajereg-jeg mundur dua lengkah. Sanjaya ge kadorong ukur salengkah. Dina hal tenaga jero mah Sanjaya masih unggul dibandingkeun Nyai Sundi Rahim. Nyai Sundi Rahim narajang deui manehna ngolebat bari sukuna ayeuna manu ngajengkat. Muih ngarah kana beungeutna Sanjaya, hiuk sewuk plos. Tajongan Nyai Sundi Rahim teu keuna kana sasaranana sabab Sanjaya gentak dongko saterusna leungeun katuhuna ngepang ngarah kana pingping Nyai Sundi Rahim anu masih ngangkat ka luhur. Hiu plak. Aduh, Nyai Sundi Rahim ngagero, awakna ngagaleong, leungiteun kasaimbangan badana. Sanjaya teu micieun kasempatan hade. Tenggelan karang sewu ngadius tarik bangbaraan ngarah kana pepeuteyan nu jadi lawan. Tapi Nyai Sundi Rahim ge oro kaya lain budak kamari sore, lain jawara hata nu bisa digebug babari pisan. Nyai Sundi Rahim sakilat nyen gerakan muterkeun awakna tuluy langsung emok cabok dina taneuh. Hiuk plak, sawaktu tenggelan Sanjaya lepas ka hareup. Awak Sanjaya nu keur nyantong teh ka hareup dipapag pisan ku dampal leungeunna Nyai Sundi Rahim anu ngahancakana dadana Jawara Pedang Dewa. Hiu plak, dayagdag blak, Sanjaya ngajung ke labuh, dadana karasana kawas remuk. Gancang manehna maksakeun hudang sada langsung ngalirkeun hawa murni kana dadana. Nyai Sundi Rahim geus masang kuda-kuda deui. Manehna ngagajleng deui dina gerakan anu kilat. Sanjaya ge teu jicingeun nempo musuhna ngagajleng ka arah dirina, manehna oge ngagajleng mapag datangna musuh. Di luhur duanana tubrukan bludag celeng-celeng kalayang gedebut kubrag. Saduana mental ka tukang dibanting kana taneuh, tapi na tuluy ting korejat harudang deui. Sangeusna hudang Nyai Sundi Rahim teh seuri ka Sanjaya, tuluy pok nyarita. Mending ge anjeun teh gancang mulang budak ngora. Ulah tepik ka anjeun daek ngubaran racun bulan madu. Sabab eta mah lain urusan anjeun. Urusan kuring mah ye Nyai nanjeurkeun bebeneran sarta ngabasmi kajahatan. Lamun anjeun geus babalik pikir atawa geus tiwas, kakara kuring ninggalkeun ieu patempatan walon Sanjaya teuneng ludeung taya kasieun. Lamun anjeun keukeuh ngalawan kaula, anjeun ti bakal kaleungitan sagalana, bahkan bakal kaleungitan kahirupan anjeun. Lebar anjeun teh masih ngora can wareg ngasaan nikmatna dunya. Ulah madulian ka kuring. Kuring mah geus siap pikeun ngorbankeun sagala rupa ge pikeun melaan bebeneran. Lamun kitu perhatikeun we diri anjeun ta Sanjaya,
anjeun teh sabenerna geus kena ku racun bulan madu kaula. Tempo tingali aya tapak totokan dua ramo kaula dina dada kenca anjeun anu geuneuk hideung. Sanjaya rada ngagebeg reuas sawaktu nempo naliti dadana. Bener bae dina dadana anu belah kenca teh aya tapak totokan dua ramo anu geuneuk semu hideung. Rupana bae Nyai Sunti Rahim sempat ngelancarkeun totokan anu ngandung racun bulan maduna sawaktu bieu awakna tubrukan jeung Sanjaya di luhur. Tapina Sanjaya teu hariwang sabab geus apal kana antina. Kuring mah teu gentar saeutik ka sakabeh racun anu dipimili ku anjeun Nyai. Leuwih hade anjeun mah merhatikeun we awak sorangan anu sakedeung deui ge bakal tutung di jero ku tenggelan kuring. Tingali tah tapakna geheng dina dada anjeun. Nyai Sunti Rahim atuh ngagebeg reuas sabab sawaktu mariksa kana baju di palebah dadana si horeng mah bajuna geus bolong. Di palebah tengah-tengah dadana bolongna tutung. Kulitna oge geheng. Hideung tapak peureupna Sanjaya bari kiwari mah ngelunkeun haseup semu beureum. Sigana Sanjaya ge geus hasil ngasupkeun tenggelan kalabang genina kana dadana Nyai Sunti Rahim sawaktu bieu tubrukan di luhur. Dina kayan kitu teuing ti mana datangna aya hiji bayangan ngolebat datang ka tengah-tengah kalangan tarung. Kolebat jerelat kalayang celek. Saurang awewe ngajega bari rada ngajegang. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna mah nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ieu geus rek tarung-tarung deui yeuh, ampun tararung we. Cek ibi ge lamun rek tarung, mumuluk heula tah, jajan awug heula tah, jajan kukurawuh heula. Sangkan rame tarungna, sangkan gede tenagana. Kan ragot kene tarungna teh. Sok raja-rajan heula eta nu lalaju anu ngagimbung ieu, anu ngepung para prajurit para pangawal negeri Malaga sok jarajan sapincuk ewang ulah lalajo teh bari nyekelan pedang kitu ngewa. Mending ge ieu bari huhuap kana awu kana kukurawu ari nonton nu tarung mah. Dede. Para pemirsa. Ayo dongeng lumaku purwa. Di alpukahan ku Awug Bisarwiti. Alpukahnya iklan pemirsa. Kuno rojolna Bisar Wijem urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Sakitu heula panginten dongengna dina wengi ieu lalakon Lumaku Purwa bagian ke-11. Cag urang tenden heulanya di handeuleum sieum geus sampeureun urang tunda di hanjuang siang geus sanaleun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana wae ayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun satia ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Aki oge medar di palihan manco mania anu judulna Iblis Basisir Kaler. Nyaeta lalakon Wiratama si Jawara Gunung Salaknya. Pamirsa panginten sakitu heula nya dongengna anu tiasa kapihatur wengi ieu. Aki amit mungkur heula amit mungkur mugi-mugi sadayana tetep aya dina lindungan Allah taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.